Nu jadi adik ke akang. Nuhunkeun dihapunten Kangjeng Prabu. Aduh alayana aing. Ayana keur ngaraon sia teh goblok. Ini hari-hari goblok. Ngomong atuh sia teh goblok barang gawe teh bari mah. Ngajadog wae sia teh. Bantuan sia teh goblok atuh. Ngajadog wae anjing teh. Aing keur nginum kopi anjing tuh. Kopi cari gegedon. Goblok goblok pasti aing ngaganggu keur digawe sia teh. Ingat Oh, gadang anjing eta. Ada goblok ada itu. Tuh, Ini goblok. Goblok si anjing. Goblok cerdo teh urang kakenyo si goblok. Awi menang aja si anjing dipaling bajing. Oh, dibereskeun si goblok anjing teh. Lontot anjing si goblok dengan paingan tuh. Udah balik sih. Ya, tanyakeun. Goblok kebon tuh. Masih ya anjing anu maling awi aing teh. Goblok anjing duaan aing curiga ka sia. Malingna masih ya butuh keur pager. Ya bocah heula pan ieu teh dipajegan ku aing teh sia teh. Dan itu heula ya. Kita urang teh butuh jang dantar hiji. Dek ngomong eueuh nu bogana. Kapan aya goblokna aing teh pukul. Dumuk imahna tuh. Teu mantau heula ka aing. Tuh, enak yang sabaraha dibayar kurang sok. Aing mah lain ku masalah dibayar. Tapi ku masalah bebeja heula. Aing ngaran teh bebeja heula mah karena maling. Geus kieu emang geus. Tidak we kok kieu. Nya, ku sabab ieu mah bebas. Nu ngalah dengan hiji. Heeh. Cilaing anu goblok kebon awi. Satahun sakali mantau kan teu. Apaan aing karisku mangke loba pagawean atuh. Gawe mah daya isuk aya Sia sia teh pan lanceuk aing atuh pangontrolkeun. Atawa pang bebejakeun ka imah datang mantau puguh aing rumah dumukna pan di imah aing. Aing teh lamun sia puguh buruhanna mah tah. Moe anak-anak sakitu ka aing. Da aing teh boga anak pamajikan kudu ngomong awi saruyuk ieu goblok. Apaan kege mana aya hasilna mah hajual awi ku sia ge sok kahakan beun. Oh tahun mana? Pun heula ge satahun sakali kakada ngalobok aing teh. Oh setahun sekali pan jadina ge teh setahun sekali goblok ge teh awi teh. Goblok. Wajar hiji mah urang ngalah tapi dieu. Ada mah kieu we atuh lah. Ana mah kieu we. Siang kita jampura ka adi aing. Ampura ya mau dai. Heeh, sok ulah sekali-kali deui. Ngan lamun barang penta heula, da teh anu melakna, anu bogana, anu majeganana puguh ka pamarentah. Aing hampura ka sia. Lamun jadi lanceuk. Lamun sia teh eta dihampura aing kapahui goblok. Sia ge lamun teh hampura ka adi. Kawalat nu jadi adi. Kangjeng Raka. Nuhunkeun dihapunten Kangjeng Rai. Seueur pisan kalelepatan kaluluputan. Bok pilih aya. Lepat nu dihaja oge nu teu dihaja. Hapunten ka Kangjeng Raka Prabu Wisnu anu linggih dibabakan lo. Kakang Prabu ge nyaunkeun dihapunten tos kumawasa kumalungkung. Ngajak babaturan otot pamajikanana hayang. Limu keur nyiram teh ngeda dihapunten ieu sangrai ieu ka sangraka. Sami-sami Kangjeng Raka Prabu. Dihapunten pisan, dihapunten pisan. Kitu mah mangga semangat. Nyangakeun bade limu sabaraha kintal ge nyangakeun. Teh ka dieu sia. Nginta dihampura tah. Manang. Nginta dihampura tah kasih otot. Aduh. Ampura mah otot. Sami-sami. Ngan komat sia teh kudu kawin. Aduh. Ngan nya karek dibogohan geus direuneuhan goblok pisan sia teh. Iseng. Lain iseng eta mah Kang Lain teuing. iseng peuting ngontrol aya reungit keur hujan di Oh, gitu. tepak. Oh, iya bener. Ayeuna mah urang-urang ijab kabul ngeunta dihampura ka sadayana, hampura ka sadayana. Sadayananya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.